Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Duriat ti alam gaib. Ayeuna kantun bagian anuka 35 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewunuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarata nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Duriat ti alam gaib bagian anu ka 35 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Kitu panginten Kang jujutanana teh. Pungkas Nyimas Nilam Hanum nyaritakeun sagarupa anu geus kajadian. Sedengkeun Damar Anting kacida ngagebegna. Dumeh caritaan panjang lebarna Nilam Hanum nyabit-nyabit ngaran Nimas Kancana Wungu. Anu salila ieu dipaluruh ku Kinagareka jeung Garin. Hatena ngadadak ratug tutunggulan komo ariras ingat kanu jadi ambuna nu sarua sanasi. Rasa kaduhung ngadadak sumarambah kana jero dada, mawa handeul kana hate, lumeh kasempetan patepung jeung si mata malaikat sirna sapada harita. Tapi kilang kitu oge hikmah nama masih keneh aya marengan. Kulantaran dirina kiwari boga bongbolongan dina maluruh ambuna jeung Nimas Kancana Wungu. Sajongjongan matana neuteup ka Nyimas Nilam Hanum bari nyobaan ngabeberah hatena sangkan leupas tina pangaruh Bang Baluh anu rosak ngawasa kana nasib dirina. Susuganan kagetiran diri bisa gancang sirna ninggalkeun kasedih ati. Sok sanajan pating lalenggangna cimata nyurucud maseuhan pipi. Pikeun Nyimas Nilam Hanum harita sanggeus diri ngarasa tenang. Aya rasa bagja nu sumebar minuhan rohangan ati sanubari nu salila ieu karasana kosong molongpong.
rasa regreg jeung pangharapan yang harepan kahirupan anu geus lila teu pernah datang ngeusian. Diri jeung batin anu katalangsara dina jero kungkungan Adipati Sena. Imutna Nyimas Nilam Hanum lir ibarat kembang anu karek ligar-hegar, mata kresep kersing saha we anu nenjona. Kajadian ieu teu kungsi ka sorang, komo deui ari dibikeun mah kanu ngaran Adipati Sena. Tos sanajan salaki kasebutna. Nyimas Nilam Hanum maksakeun diri nanya deui ka Damar Anting ngeunaan kasadianana nganterkeun ka Kadipaten Banjaran. Kumaha Kang kinten-kintenna nah kersa kangge ngajajabkeun abdi ka Kadipaten Banjaran, Kang. Damar Anting unggek nyaluyuan kana pamenta Nilam Hanum. Kusabab manehna oge boga kapentingan pikeun ngayakinkeun yen Nimas Kancana Wungu bener ayana di Banjaran Kidul. Kabeurangnakeun dina mangsa sarangenge luhureun embun-embunan. Duanana harita miang narabas rembetna leuweung Sabta Manggala. Kacaturkeun di Kadipaten Banjaran. 2 urang prajurit gura-giru asup ka jero gedong Adipati Sena. Leumpangna semu ngagidi grusuh muru ka hiji rohangan tempatna sang Adipati. Sanggeus nepi ka hareupeun panto, duanana gancang kaketrok. Tepati lila berai panto muka. Anu mukana saurang awewe kira-kira umur 40 tahunan, make pakaian sing sarwa hejo, direnda ku benang emas. Buukna nu panjang disanggulkeun, sedangkeun keureut beungeutna masih kene geulis sok sanajan umurna geus teu ngora deui. Sampurasun Nyai, hapunten simkuring saja ngawagel waktos wirena aya nu kedah didugikeun ka Adipati ieu teh. Ceuk salah saurang prajurit ka awewe nu disebut Nyai bari dodongkoan ngahurmat. Mangga sok we teras kalebet. Teu talangke deui. Sanggeus dititah ka jero mah 2 urang prajurit teh gancang arasup muru ka Adipati Sena anu keur diukna kursi jati ukir. Harita kayaan leungeunna anu belah kenca, Adipati Sena samat siku geus disambung ku leungeun palsu. Matana ditutupan sabelah ku kain hideung. Sedangkeun kumis jeung godegna robah warna jadi beureum. Salaras jeung pakaianana anu sarua sing sarua beureum. Hampir sakujur awak Adipati Sena pinuh ku urut tatu, alatan tarungna jeung wilis biru. Harita 2 prajurit dongko mere hormat ka Adipati Sena anu muncereng ku matana nu sabelah deui. Hapunten Raden Adipati, wirehna sim kuring teh nembe tiasa mayun dina danget ayeuna ieu teh. Adipati Sena teh bisa nyumputkeun rasa kakeuheulna. Budina jamotrot baeud, kumisna nu baplang ngilu hirup usik-usikan. Bakating ku jengkel-jengkelna, dumeh anak buahna nu geus lila ditungguan kiwari karek mucung hul nembongan. Dasar eueuh pangabecus. Dibere tugas sakitu wae oge mending ngamplang. Kumaha kapanggih teu laratanana ngeunaan si Nilam Hanum? Cek Adipati Sena. Nanyana bari sentak senghor. Ongko manehna geus teu sabar hayang nyaho kana laporan ti 2 urang prajurit utusanana. Nu matak nu mawi. Raden, simkuring duaan teh bade ngalaporkeun perkawis eta Nyi Nilam Hanum. Dumeh aya kana 2 dinten kapengkerna saurang prajurit nu aya di tapal wates ningal anjeunna sareng saurang pamuda cenah eta teh. Baru
bebarengan jeung pamuda. Dasar kurang ajar. Nakamana nu ngaran si Wilis Biruna. Tapi mudah-mudahan mah geus modar tah si Wilis Biru teh kawalati aing. Hei, Darpa, di mana batur ilaing nempo sini Lamhanum babarengan jeung budak ora, ha? Di tapal wates kota Argareja katingali nuju lumampah paduduaan pangarsaha. Dasar awewe sial. Darpa, bawa pasukan. Tewak dua nana, bawa ke hareupeun dewe. Asa hayangnya kumaha dodongesna eta pamuda anu geus kumaha wani ngaganggu ka pamajikan kaula. Dua prajurit anu ngadeuheus ka Adipati Sena sanggeus menang parentah pikeun newak ni Lamhanum. Dua nana gancang pamitan undur diri di wangunan kadipaten demi ngalaksanakeun parentah sang adipati. Para wargi sadayana, Argareja mangrupakeun hiji kota leutik kerajaan anu aya di wewengkon Pakidulan. Kaayaanana anu rame ku para padagang jeung anu lalar liwat ti Kadipaten Banjaran. Ngajadikeun Argareja hiji-hijina wewengkon anu mindeng jadi tujuanna para saudagar kaya anu ngadon palesir jeung ngawangun tempat usaha. Maklum, Argareja ngabogaan tempat ulin anu kacida endahna nyaeta sisi basisir laut kidul anu jadi jugjugan. Tidinya surup jeung medarna panon poe katenjo endah keur sing saha wae anu nyaksianana. Jiga poe harita dina mangsa waktu tomper kaburitnakeun, cahaya sang surya anu semu koneng katempona lir tir lalep kana jero samudra. Kaayaanana tenang teu jiga biasana anu sok motah ku ombak anu pating cilegur nembragan batu karang. Harita lelampahanana Damar Anting jeung ni Lamhanum nepi ka sisi basisir laut kidul. Lengkahna dipapageun ku recetna manuk walet anu haliber ngabrul ti jero guha karang. Hiberna pating sareot di luhureun cai laut milu suka bunga. Dumeh loba kadahareun pikeun ngeusian beuteung jeung pikeun bawaeun balik. Damar Anting ngareret ka Lamhanum anu aya di sagigireunana. Nu saterusna Damar Anting ngamimitian muka obrolan. Nyimas, aya kusaenya itu panon poe cahayana meuni burahay beureum ongkoh katingalina jiga anu tilalep kana jero cai laut. Mohon Kang, abdi oge nembean ningali pamandangan sapertos kieu meuni endah pisan Kang. Cek Nyimas ni Lamhanum nembalan dibarengan ku imut dumeh bagja. Imut anu tulus kaluar tina jero ati sanubari. Imut na sore eta mah teu jiga imut kapaksa anu mindeng dipintonkeun ka Adipati Sena. Teu karasa leungeunna nyangkeh kana leungeun Damar Anting muntangan pageuh kana pangharepan. Pikeun ni Lamhanum harita bagja nu taya papadana. Nu saterusna duanana leumpang ka hiji nusa batu karang ngadon dariuk handapeun hiji tangkal. Anu duana nu dauna ngaroyom pikeun ngiuhan parerendeng bari silih gonjakan. Dua pasang mata nu geus lila nalingakeun gurak-gerikna Damar Anting mere isarah ka baturna sangkan maju ningker nusa batu karang. Sapuluh urang prajurit Kadipaten Banjaran jelung-jeleng luncat ningker Damar Anting. Curala jeleng. Harita Ki Darpa anu jadi gegedugna langsung maju panghareupna. Leungeunna rikat mesat bedog panjangna anu gugurilepan kasorot ku cahaya surya. Hei, Kisanak, wayahna ilaing kudu sarah bongkokan
ngilujeng kami ka Adipati Sena di Banjaran Kidul deuleu. Ceuk Kidarpa nyentak bari nodongkeun tungtung bedaugna kana ti koro Damar Anting. Sedengkeun matana ngadilak ka Nilam Hanum anu murengkeun bakat ku sieun. Ke heula kisanak. Naon masalahna ieu teh? Jol datang ambek kieu, jaba bari mawa batur asa teu ngarti ieu teh. Damar Anting ngajawabna menit tenang. Seutik oge teu nembongkeun rasa kasieun, sok sanajan nyawana keur kaancam. Montong api-api teu ngarti sia. Pan geus nyaho ilaing teh mau pamajikan batur. Ulah kena-kena hade rupa sangeunahna we mau awewe nu lain hakna. Komo ieu pamajikan Adipati Sena. Hayang tereh modar ilai mameureunanya. Ceuk Kidarpa ngomongna kasar garihal bari teu ku didadasaran jeung kanyataan anu sabenerna. Ari kuring mah teu rumasa mawa pamajikan batur. Da rumasa soteh nganteur eta oge. Peda manehna minta tulung hayang dianteur. Ongkoh ieu oge maksudna mah rek dianterkeun ka Adipati Sena. Damar Anting ngajawabna masih keneh leuleuy bari saeutik nerangkeun pamaksudanana. Tapi ari pikeun Kidarpa mah teu bisa kitu. Panyangkana yen Damar Anting geus kumawani nyalingkuhan Nilam Hanum. Halah, geus ulah loba alasan deui deuleu. Pokona ilaing ayeuna kudu sarabongkokan ka kami. Nya sok atuh. Kuring nyerah ari kitu kahayang kisanak mah. Kula nurutkeun. Akhirna Damar Anting ngelehan nurut kana kahayang Kidarpa. Tapi satu kangen eta Damar Anting ngahaja nyieun taktik sangkan manehna jeung Nilam Hanum dibawa ka kadipaten. Malah mandar urusanana gancang rengsek jeung teu loba nimbulkeun kariweuhan. Saharita Kidarpa seuri gede dumeh tugasna tetela teu kudu ngaluarkeun tanaga nu hese capek. Rasa sombongna dumeh ngarasa aing pangjagona geus teu bisa kaampeuh deui. Kidarpa ngabarakatak seuri bungah nu ngeunahna. Tetela keuyeub apu euy hanas geus ngaluarkeun badog nyana kieu mah detoel oge asa kudu kapiuhan ieu. Sanggeus ngomong kitu Kidarpa ngayunkeun peureupna kana hulu angen Damar Anting. Hiu cekau sampoyong. Damar Anting sasapoyongan bari nyengir. Tapi sabenerna harita Damar Anting ngan ukur api-api sangkan Kidarpa teu neruskeun deui narajangna. Sedengkeun Nilam Hanum langsung ngagabru ka Damar Anting dumeh ngarasa hariwang. Tenang Nyimas, tenang. Akangan ukur api-api sangkan urang tereh dibawa ka kadipaten. Cek Damar Anting semu ngaharewos ka Nilam Hanum. Ari pikeun Kidarpa barang nenjo Damar Anting ngantelkeun bibirna kana puhut ceuli Nilam Hanum. Amarana beuki ngagedur wae. Disangkana mah ngahaja we jiga nu arek nyium. Kurang ajar. Gancang barogor jaluna euy seret ku kuda. Nilam Hanum nama keun bagian ewek. Sanggeus menang parentah kitu. Dua orang anak buah Kidarpa gancang maju bari mawa tali. Kalayan teu talang kedeui. Damar Anting dibarogod jeung dipaksa ditungtun tukangeun kuda. Sedengkeun Nilam Hanum dibawa bareng jeung Kidarpa. Sapapanjang jalan anu kaliwatan, sakabeh balarea anu kaparengan nempo kana kajadian eta. Ngarasa heran. Dumeh aya saurang pamuda diseret ku kuda dibawa ku rombongan prajurit kadipaten. Sedengkeun anu diseret nama jongjon we bari nanggeui gado jiga anu teu ngarasakeun kanyerina naon pedah diseret.
Kejadian ieu tangtuna di luar sakanyaho para prajurit Adipati Sena anu jongjon iring-iringan lompat na luhur kuda. Mukana panto gerbang bareng jeung pating bertekna kuda nu asup ka pakarangan gedong Kadipaten Banjaran. Sedengkeun 5 urang prajurit ngan ukur bisa gogodeg jeung molohok dumeh nempo aya saurang pamuda di seseren. Sanggeus nepi ka hareupeun gedong, Ki Darpa gancang turun tina luhur kudana bari nurunkeun nilam Hanum. Nu saterusna gura-giru asup ka jero gedong demi ngalaporkeun yen pagaweanana geus hasil. Samemeh Ki Darpa mere isarah ka anak buahna sangka nungguan di pakarangan. Poe harita mah dada Ki Darpa ngaradak kembung kurasa adigung kusabab boga kayakinan yen diri bakal menang pujian ti Adipati. Kajaba teh eta aya nu leuwih penting nyaeta ihwal kanaikan pangkat dumeh dirina geus mampu mawa buronan. Kitu harapan Ki Darpa harita. Sedengkeun Adipati Sena barang nempo Ki Darpa datang mawa nilam Hanum. Kabungahna geus tangtu teu bisa disumputkeun deui. Serina ngabarakatak menilalenggakan. Alus Darpa euy. Ilaing memang hebat deuleu. Tapi mana mangkluk jaluna? Di mana jaluna? Aya di payun. Mangga bilih bade diparios silam aku pangarsa di payun Zun. Ki Darpa nembalan dibarengan ku bekah irungna pedah dipuji. Saterusna Adipati Sena langsung ngagedig muru kaluar dituturkeun ku Ki Darpa. Lengkah Adipati Sena ngarandeg hareupeun buruan gedongna. Matana buncelik huntuna kekerot. Sedengkeun Ki Darpa beungeut ngadadak pias koleas. Matana teh sirikna dibentek-betekeun dume asa teu percaya kana tetenjewanana. 10 urang prajurit anak buahna kasampak geus ngagaloler dina kayan suku jeung geleungeunna Palarotong. Sedengkeun Damar Anting nu tadi masih keneh di barogot kiwari katempo keur ucang angge na tonggong kuda. Kajadian ieu nimbulkeun kaheran sakaligus karuas pikeun Ki Darpa. Dirina teu nyangka yen pamuda anu dibawana teh Tetela Sakti. Aya rasa gimbir ngaradak nyangsang ka dirina. Tapi ayeuna mah kagok asong jadi daek teu daek kudu wani nyang hareupanana. Kalayan teu tetap pasini deui. Ki Darpa luncat dibarengan ku ngayunkeun bedog panjangna. Hiuk saleber. Ngagurilapna bedog nyamber narajang beuheung. Panarajangna lumayan kuat kusabab dilapis ku tanaga jero. Datangna kawilang berat ngagempur ka Damar Anting anu masih kene ucang-ucang. Hus plos. Bedog panjang Ki Darpa ngan ukur nebas angin. Sedengkeun kuda anu ditumpakan ku Damar Anting ngacerete nangtung bari ngaluarkeun sorak. Damar Anting rikat ngelok jeung nangkis gelang leungeun musuh make jurus wanara ngepret plak kerenyet. Ki Darpa ngarasakeun leungeunna asa aya nu nongtak, awakna jadi ngoloyong kabawa ku tanagana sorangan. Nya kitu deui bedog panjangna nu masih keneh nyolodor ngababad ka hareup ceras. Sakilat bedog Ki Darpa ngahanca tonggong kuda nu sapada harita getihna langsung muncrat. Wut bau. Ki Darpa langsung ngacongkeng waktu serangan balik Damar Anting nunjel hulu angeunna. Hiji-hiji kisanak bongan tadi ilaing oge neungeul hulu angen jadi kapaksa ayeuna ku aing dibalasnya. Gitu cek Damar Anting bari seuri.
sedangkan Kidarpa gentak udang. Dasar pemuda edan, aduh lumayan engap, tapi ulah ka bunga deuleu dewek can rumah saeles ya setan. Sanggeus ngomong kitu, Kidarpa langsung ngamainkeun jurus-jurus bedog panjangna. Gerakanana lincah ngababad ka luhur, ka handap, ka sisi jeung ka gigir. Seak sat gilek. Damar Anting rikat ngagilek. Dina waktu panarajang bedog Kidarpa nyuruwuk ti luhur rek ngalapuh ceuli. Ser. Angin tiis karasa ngahiliwir. Nandakeun serangan bedog Kidarpa teu bisa dianggap enteng. Wut. Kidarpa teu eleh geleng, manehna rikat ngarobah jurus bedogna malik narajang notok beuteung. Tapi lain oge Damar Anting mun teu bisa nyingcet tina panarajang lawan. Sakilat bari jeung teu katempo gerakanana, nyaho-nyaho Kidarpa ujug-ujug ngagoak kusabab gerakanana kakonci kajaba teh eta. Krak. Leungeun Kidarpa potong bari jeung langsung rubuh. Sabelah mata Adipati Sena mun cereng, mun delik nempo bedog panjang anu ngageter keneh nanceb ngepas dina tungtung indung sukuna. Kalayan teu loba mikir panjang deui, Adipati Sena nenjrageun sukuna, wut kolepat. Sapada harita bedog Kidarpa langsung ngacleng nyuruwuk narajang ka Damar Anting. Bedog panjang Kidarpa anu digunakeun ku Adipati Sena butbet narajang. Gerakanana suat seot, motong jeung ngagunting. Malah masa kapeung muter jiga kolecer nyamber ka Damar Anting. Harita Adipati Sena luncat dibarengan jeung ngababadkeun bedogna kabeh katuhu. Sedangkeun sukunan narajang nyabet ngalagado. Wut bet. Dua jurus sekaligus nu ngagempur narajang tanpa mereka sempetan pikeun nyingcat. Cacakan mun lain ka Damar Anting mah pasti panarajang Adipati Sena bakal nimbulkeun korban jiwa nu kacida terehna. Kusabab jurus-jurusna katut kakuatanana kawilang luhur. Harita sakabeh prajurit jeung pagawe anu lalajo tarungna sang Adipati geus nyangka yen Damar Anting pasti palastra kulantaran moal mampu ngabendung serangan ti Adipati Sena. Hiat hut betlak tuh cari juga bro. Tekung silila Adipati Sena terus nambru bari ngagerung. Sedangkeun para prajurit anu ngalalajoanan kabeh oge gogodeg. Dumeh ngarasa heran kusabab Damar Anting mampu ngarubuhkeun sang Adipati ngan ku sakali geprakan. Jeleng. Adipati Sena gancang hudang bari ngagorowok. Hiat hut. Dua gempuran jurus walet sakti narajang jiga angin. Pating seleber ngabahayakeun jiwa lawan. Hus corelat. Damar Anting rikat ngabendung ku jurus-jurus tapak dewa. Gerakanana lincah jeung loba nipu lawan. Wudes. Teburung Adipati Sena jadi mundur. Sabot keur kitu panrajang susulan Damar Anting mampu ngarubuhkeun rekepna pertahanan lawan. Hiu jebron jengkang. Adipati Sena tanpa bisa nyingcet deui awakna nang karak bengkang. Kayanana estu nandangan wiwirang di kolong catang nya gedenya panjang. Tapi tepati lila Adipati Sena gentak hudang deui bari kukulutus. Bangsat, kurang ngajar. Hadi oge pangabizana hebat. Sanggeus ngomong Adipati Sena rikat nyapukeun leungeunna ka hareup. Hus. Sapada harita puluhan peso balati pating saleber ngabiur naraja. Jeleng. Prajurit Damar Anting jeleng juralit. Damar Anting rikat nyingcet. Bari juralitan di luhur dibarung ku ngaluarkeun jurus tapak dewa ngaluluh gunung.
seor barabat plak-plak. Sagelombang angin dahsyat ngagebu nyapu sakabeh balati Adipati Sena nepi ka racleng paburisan. Malah sabagian aya nu nanceb niir ka prajurit nu lalajo. Atuh kayanana jadi leuwih kacau, sedangkeun sang Adipati terus ningkatkeun wawasena dibarung ku gerakan-gerakan silat tingkat luhurna. Des. Sakali ieu mah Damar Anting ngajarig jeung kahantem ku tenggelan anu nyayang kana dadana. Harita Adipati Sena barang nenjo Damar Anting ngajarig jeung langsung nyusul tepus ku serangan peso balatina. Aya kana 5 balatina, balati racun sang Adipati siap namatkeun riwayat sang jawara ngora Damar Anting. Tapi nalika 5 peso geus pating suliwer nya atuh keur kitu ujug-ujug eulo waktosna kabujeng seep wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.